Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Ashhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Bismillah panyeluk catur pamuka carita nu ngaguligah dina manah nu ngaguruh dina kolbu tumaretes kana hate tumali kana jajantung ati diwuwuh ku alhamdu nu jadi panundung rambu nu pajajat dina angen nyapukeun ria jeung sum'ah nu pasolengkrah dina manah nyingkahkeun rasa calutak minculak nalaktak istren panastren dudupak sareng rurumpak iri dengki nu kumaki dina ati sanubari dipiri ku dua kalimat syahadat lir janji sumpah hamolan calin ciluncat mulang udar tina tali gadang cidra tina subaya morek ngijing sila bengkok sinembah sejahusu nuturkeun galur ti rasul nincak lacak aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Puji kagungan Gusti nu maha suci anu hayatna abadi Allah Rabbul Ijati. Puja kagungan nu maha kawasa nu nyiptakeun alam dunia sarta eusina manusia nibankeun ka urang sadaya agama nu sampurna tur palipurna nyatana al Islam nu ku urang dipikat cinta. Para asatidah qori-qoriah mubalik-mubaligoh tokoh agama alim ulama ketua MUI ketua DMI anu sami ku simkuring dipihormat guruaneun pikeun simkuring ais pangampi pupuhu lemur kades kadus RW RT BPD lebe tur LPMD urancage kana gawe dititah teu hararese sanajan teu kabagi duit PBB. Anu hormateun simkuring ibu mewah bapak sadaya nu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan hempak merbayaksa rekep dengdeng papak sarua moal deuk ngabeda-beda. Urang nyumput dina Gunung Simbul, urang cicing dina Gawir Silib, urang buka ku Siloka sastra jeung sasmita. Sabab nu ngaran kahirupan manusia di alam dunia entong loba teuing lalajo batur tapi lalajoan mah awak sorangan. Tong loba teuing nempok kagorengan batur, tempok mah kagorengan sorangan. Tong loba teuing lalajo kasalahan batur da urang ge sakapeung sok salah jiga batur. Lamun ibu tukang dagang pasti hayang untung, tukang tani pasti hayang hasil. Ari ibu pangaosan hayang naon? Eueuh si hayang panggih jeung urang. Ecek ibu pangaosan teh hayang menang ilmu maka geura tanyakeun ka pun lanceuk anu neme ngaos da sidik kurang banyaran tepung ayeuna di dieu naon fungsana ilmu maka jawabanana fungsina ilmu teh al ilmu nur ari ilmu teh cahaya. Lamun ilmu cahaya berarti urang geus baroga ilmu tapi kadang-kadang mah oncorna eueuh da loba jalma anu baroga ilmu tapi naha paroek wae kabeh ge arapal ilmu tahajud tapi naha unggal peuting hees wae. Kabeh ge arapal ilmu infak jeung sodakoh tapi naha fakir miskin diantep wae. Kabeh ge arapal ilmu jeung dulur kudu akur jeung tatangga tong pasea tapi naha ustad ge sok burger wae. Ibu ge arapal kasalaki kudu ibu ge apal kasalaki kudu hormat tapi naha duit leutik baeud wae. Berarti urang teh lain teu boga ilmu, geus boga ilmu mah ngancan jadi oncom. Saha atuh jalma nu bakal menang ilmu? Jawabanana hiji lain jelema nu sakola luhur. Da loba jelema sakola luhur ai punten eueuh kabisa. Dari kolot baheula teu sakola-sakola acan tapi punten nepi ka lentong, punten kalangkung da eta hakikat ilmu nu sabenerna. Batah jalma nu bakal menang ilmu teh saha? Hiji jelema nu bersih hate. Patak hakikat nu ngaran hirup ibu dangdan pek bae wedak pake lipstik pake ngan kudu bareng jeung amis budi ulah wedak kanel bibir beureum ayeuna haseum beungeut batur moal ngahargaan wedakna batur moal ngahargaan lipstikna tapi batur bakal ngaragangan karena akhlakna
akhlak alus sumberna hate nu alus. Nah ieu pangaosan alus teuing. Nama kejeng teuing da gumantung ka alusan hate, pangaosan alus kudu bareng jeung hate nu alus, bubar ti dieu ge bakal katempo akhlak nu alus. Pangaosan alus hate kotor, da bubar ti dieu ge bakal loba nu diomongkeun. Minimal kades, eta mah kades nepi ka nurutan ustad teu dikopeah. Hiji. Minimal nu hajat, bubar ti dieu barehong kep kana dahareun ceuk salaki. Nah pangaosan teh kuat jiga nu lapar teh diredahar kudu hajatna jadi goreng. Matak hakikat ibadah mah hampura gumantung hate, salat alus bareng jeung hate nu alus, bubar salat ge bakal katempo akhlak nu alus. Salat alus hate kotor, bubar salat ge melak cangkeng dina kelek asa aing pang salatna. Well, matak hakikat hirup nu kudu ku urang diomean adalah hate. Ibu tiung saragam, baju saragam, dakeurna nahaon tiung saragam, baju saragam, lamun hate teu saragam. Tah nu hese mah nyaragamkeun eusi hate tiung bisa dibeli, baju bisa dibeli. Tah nyaragamkeun eusi hate nu hese. Poe ayeuna teh umat Islam teh keur leungit kasaragaman, Quran sarua, hadis sarua, agama sarua, kiblat sarua, nabi sarua, tapi naha bet kudu pasea, berarti aya nu teu sarua. Naon eta? Eusi hate nu sabenerna. Well. Aduh, matak hirup entong legeg, ukur disebut batur. Nana gerhana disebut ustad, kiai ajengan, kuring teu narima, nolak, hoream. Naha sieun teu akur jeung pagawean, hanas disebut ustad, pagawean maseaan batur, na kudu kitu tad. Hanas ku batur disebut ustad, pagawean pedit, na kudu kitu tad. Matak era disebut ustad teh sieun teu akur jeung pagawean. Da ieu mah karek di dunya disebut ustad, disebut kiai, disebut ajengan ge karek di dunya. Da Allah mah teu butuheun ustadna gelarna, butuhna ge Allah mah gawe sanggeus boga gelar. Mataknana gerhana disebut ustad, kiai, ajengan, hororea sieun teu akur jeung gawe. Nya naon atuh ustad jeung kiai gawena? Warasatul anbiya, pewaris para nabi. Nabi ngawariskeun tahajud unggal peuting baru sampean ladang tahajud. Urang ngacung ustad mana nu baru sampean ladang tahajud. Lamun mah di Garut aya nu bareuh kuring yakin lain tahajud, eta mah asam urat. Matak urang disebut ustad kiai hampura karek sesebutan, mana gawe? Bener. Tuh di luhur aya pejabat, cek saha pejabat, cek rakyat, bawa ke harapan Allah, bawa pejabat, bawa bangsa. Matak urusan eta mah urusan gaib. Da moal mungkin jadi pejabat lamun teu dicoblos ku rakyat. Matak gerasok eureun rakyat tong nyoblos jadi pejabat moal. Moal jadi pejabat, mata ka para pejabat nugas jadi hargaan atuh rakyat, wawu ka susah rakyat, apal ka bingung rakyat, kudunya ho ka tebalegan rakyat. Moal pernah orang jadi pejabat, lamun teu dicoblos ku rakyat, kedaulatan ada di tangan rakyat. Matak hirup ukur disebut. Da ceramah kieu mah rasiko teu dipake deui, paduli we. Matak nana gerhana dihargaan ku batur da lain kuring nu berharga lain. Naon atuh Allah nutupan kagoreng patutan kuring. Da ibu ge dihormat batur lain ibu nu terhormat, tapi ibu we dibunian kasalahanana ku Gusti Allah. Matak Allah mah Rahman Rahim, kagorengan manusia teu pernah diedeng-edeng. Nah ari manusia bet ngabongkar aib manusia. Nah ai ceramah loba nu ungeuk. Teuing ngarti teuing kasindiran. Teu apa? Matak nu ngaran hirup mah be aja teu kudu riweuh. Nana gerhana disebut al-mukarrom, nana gerhana al-mukarrom cangkangna. Pedah kuring pidato, pedah kuring ceramah al-mukarrom, boa-boa tukang tipu ieu teh. Teu hafal geus teu kabita ku urusan sesebutan dunya. Sabab ilmu bakal cicing dina 3 rupa, hiji kolbi, 2 kauli, 3 fi'li. Kolbi hate, kauli ucapan, fi'li pagawean. Ari urang ilmu karek samat mana? Samat biwir nagawe macan katempo ilmuan. Dina biwir mah jakat pan teu jeung gebrokna. Tahajud geuning unggal peuting hees. Tuh geuning ilmu teh karek biwir, mana gawena? Aduh,
Genah loba nu ungeuk euy. Nah, dan nasib kabeh ge di dinya tempatna. Bener Bu. Sok ibu bisa nyebutkan subhanallah maha suci Gusti Allah, buktikan atuh pugawe subhanallah maha suci Gusti Allah, berarti hate kotor tong dikukut. Pan urang mah dina bibir subhanallah batur nyeun gedong nyeri sirah, batur meuli sawah ratug angen, batur meuli mobil muntaber, atuh batur nyeun pila paeh weh. Berarti subhanallah karek samet bibir can katempo eusi hate nu sabenerna. Lautan jero bisa diteleman, hate deet manusia hampura hese dikobet. Kadang-kadang diuk jeung ibu, dahar jeung ibu, ngareneng jeung ibu, ngawangkong jeung ibu, ibu balik ibu nu diomongkeun. Si hate jelema teu nyaho. Ayeuna kuring nana gerhana, datang disurahkan. Boa-boa balik mah diomongkeun. Teu apal hate manusia mah matak hirup, jawaban eusi hate innallaha ma'ana. Saestuna Allah teh bebarengan jeung urang. Tah jalma nu bakal salamet teh nu bareng jeung Allah. Nah ieu pangajian jeung Allah nyao, nah kuring ceramah bareng jeung Allah teu apal. Ieu pangaosan nah jeung Allah teuing. Cobaan isuk ayakeun pangaosan nu ceramahna kudu ustad setempat, acarana di dieu hareupeun desa, mungkin teu jamaah ribuan sarupa kieu. Berarti kajawab ieu pengajian lain jeung Allah, jeung naon panasaran jeung anu dina TikTok. Allah nama tah. Nana gerhana ceramah nah jeung Allah teuing. Cobaan tahun hareup ulem deui, tong dibayar, tong dibensinan, datang moal. Tah ibu teh lain jeung Allah jeung suudon itu. Beuki lila ceramah beuki doraka ya. Mending balik dah. Lamun kuring ceramah tuluy teu dibayar kuring teu datang, catet ku ibu, berarti kuring lain jeung Allah ieu ceramah jeung naon jeung duit. Nya anger hirup urang mah katipu keneh kudunya. Sedengkeun nana gerhana ceramah kieu nu ngaos pun lanceuk neme 3 pahala. Uring bawa mobil make bensin sedekah harta. Uring nyaritakeun ilmu sedekah ilmu. Silaturahmi nu teu wawuh jadi wawuh, nu teu apal jadi apal. Oh ieu nana gerhana teh 3 pahala lamun teu meunang duit. Kumaha tuh lamun hajat mere nu 3 leungit duit meunang, maruk lain perang ieu hate antara duit jeung pahala. Ngan kira-kira ya mah kira-kira cek ibu kira-kira kuring bakal milih duit milih pahala. Anggap we teh ladang kesepakatan. Jadi lamun engke kuring narima duit lain salah urang, iya ladang musyawarah bersama. Innallaha ma'ana, saestuna Allah teh bebarengan jeung awak urang. Mana jalma nu bareng jeung Allah teh mana? Maka nololoy budaya Sunda ngaranna wayang. Dina wayang aya Semar, toong Semar, dina sirahna aya kuncung, kuncung Semar 88. Ternyata jalma nu bareng jeung Allah mah utek tongo walang taga roh pati gogodongan, sifatna bakal nempokeun sifat Allah 88. Lamun Allah mibanda sifat ya Rahman ya Rahim, maha welas maha asih, maka bakal muncul tina awak ibu sifatnya ahan asihan ejeng dedeuhan, boro-boro memanusa, bahkan anjing buduk di jarian lapar, pek bere dahar, moal burung diberi ganyaran ku pangeran. Kalau budak tetangga dagang comro nontot leho meuli moal, tambah gejeng moal, berarti ibu mah lalajo leho, lain nempo comro. Dalamun ibu dek nembongkeun sifat Rahman jeung Rahimah, na awak ibu na awak kuring teh aya kagorengan, na awak bapak aya katebalegan, ku Allah dibunian ditutupan anu katempo ku batur teh alusna we. Bener. Da ieu teh saha atuh baheula keur ngora? Ayeuna ditariung teh. Baheula mah urang ge apal. Saha anu pasarung-sarung jeung lalaki keur lalajo calung teh tah. Nya seuri pangtarikna eta nu rumasa. Bapak-bapak ge ayeuna darae ka masjid teh saha baheula? Pangedulna kadang-kadang mah. Ayeuna urang daek tong melak cangkeng dina kelek asa pangdaekna. Naon sababna? Urang ge ngalaman kedul jiga batur, matak gera eureun nyaritakeun salah batur, da urang ge sok salah jiga batur, gera eureun nyaritakeun kedul batur, da urang ge osok kedul jiga batur. Weh. Matak balik anu ngaran hirup mah kosong. Ai kosong teh teu boga naon. Bisa dibisakeun, pinter dipinterkeun, daek didaekeun, alus dialuskeun. Mun lanceuk nembe ngaos Quran nepi ka raoseun,
kusaha eta diraoskeun ku Allah cabut weh perkara ngeunah-ngeunana teuing saha dirina. Nana gerhana ieu capetang dina nyarita cabut ku Allah karuniana moal jadi naon-naon ieu kuring matak sagala rupa ge manusia mah kosong teu boga naon. Jelema nu kosong bakal sanggup dicician. Kan lamun jelema geus ngarasa boga ku ilmu moal bisa dicician. Ada yang ceramah kieu teh jelema nu geus ngarasa boga ilmu ngadon malang eah-eahan. Ceramah kitu aing ge bisa. Atuh mah jeung nitah urang lain ku sia teh. Kudu ngarasa kosong ari urang bisa naon Pak. Bisa dibisakeun, daek didaekeun, alus dialuskeun, pinter ge di heueuh matak pinter entong di aku, alus tong di aku, daek tong di aku. La ilaha illallah, teu aya deui pangeran aing Allah, aku mah Allah lain urangna atuh. Aduh. Matak geura eureun nyeun status Facebook OTW tahajud. Tahajud henteu status mineng. Kongkorong edeng-edeng 40 gram ti suami kumaha we imeh ah. Boga geulang teh dia nepi ka dieu ku sombongna gigi brigdeut ngaos teh. Hayu urang pangaosan. Islam datang teh ngajaga perasaan, tong nempokeun kongkorong kanu teu make, tong ngomongkeun imah kanu can boga, tong nyaritakeun sawah kanu eueuh kaboga. Naon sababna ngajaga perasaan batur. Ieu mah ngadon di beja-beja ieu teh ti salaki. 60 gram sakedeng deui jadi 80. Kumbacek nu saurang sim ku bangsat. Islam telah induk dipake mah panas batur, matak harta tong di aku, gedong sigrong mobil mewah sawah lega, naon pangaruhna? Gedong sigrong balik kanu nyereng kedong sawah lega, dikubur di sawah batur, mobil mewah dianterkeun ku pasaran. Hakikat nama si miskin gede jasa nama aya nu maot pangheulana nyokot pacul nyieun kuburan, aya nu maot pangheulana nyokot pasaran, aya nu maot pangheulana ngurebkeun si miskin. Matak lamun aya jelema beungar mung akur jeung nu miskin, kali-kali nu miskin dendam saeutik maot si eta bikeun paculna mangga nyieun kuburan sorangan. Manusia butuh ku batur, ulah coba-coba goreng jeung batur. Ibu ditiung menang batur, make baju menang batur, lancingan menang batur, senal menang batur, imah menang batur, maot dikubur batur, diboehan batur, disolawatan batur, disolatan batur. Naon alasan urang kudu goreng jeung batur? Matak bejakeun ka jalema nu sok goreng jeung batur, narek kitu wae nu ngaran hirup. Teuing mah. Butuh ku batur. Bener. Nah ibu butuh ku kades, nah kades butuh ku ibu bapak. Da rakyat medek aya kades pek dek eueuh paduli. Sabenerna mah kades butuh ku rakyat, da eueuh rakyat mah jadi kades nyarek mingpin cucunguk. Bener. Nana gerhana ieu ceramah, nah ibu butuh ku kuring, tawa kuring butuh ku ibu. Nu benerna mah kuring butuh ku ibu. Wah ibu kuring datang arek ngomong jeung temok. Matak ilmu hakikat mah hese kapikir Pak. Da ilmu hakikat mah lain urang nu kudu diajian batur, tapi urang kudu ngajienan batur. Lain urang kudu dihargaan batur, tapi urang kudu pinter ngahargaan batur. Lain urang kudu dihormat batur, tapi urang kudu bisa ngahormat batur. Urang geus ngajieun batur, batur teu ngajieun urang, mangsa bodoh eusi hate nu sabenerna. Lain yang hayang we diajian we reueuh. Ustad datang. Teuing da nu mah kieu atuh ah. Asa eueuh merek ustad kieu bae ah. Baju biasa, celana biasa, ngomong ge abdi mah ngomong biasa. Dalamun dipikir diku akal mah geus moal pijadieun naon-naon kuring. Da kieu. Da abdi ge apal ustad nu udeng badag gamis ngangsar sorban ngagaplek tasbih cekelan. Lamun keur leumpang teh geuning dikawal. Coba urang nanyakeun warung di ditu. Cing teh Bu palih mana ieu nu ngaos teh? Kalem we cenah ustad ge telat bari ka urang teh. Nyebutkeun kalem we. Atau lamun diudeng, digamis, disorban, mustamid yang narangtung wilujeng sumping al-mukarom. Coba ka urang turun tina mobil, well kuat eueuh nu salamu alaikum.
Apaan kanu dijubah mah daratang warga teh nyungkeun pidu anak kangopun anak coba ibu pan ka Bandungan urang naik ke luhur panggung daratang talin minta doa minta diparoto. Jadi berarti jalma teh nempo baju. Padahal hakikat awak ibu hampura ku teri ge eleh. Kali-kali ibu ngarendeng jeung teri bangke 25.000 nu geulis di dieu maot teuneun di pasar daweuh nu meuli. Kali-kali ngarendeng jeung hayam deuk neangan ilmu mah tina hayam. Buluna jadi kok, dagingna sumber gizi, nogna sumber vitamin, tikotokna eukeur aduk, atuh eta tulangna seblak tulang. Coba nu geulis di dieu enjing-enjing ngenog teuneun di warung batur bangkrut. Berharga kena tikotok geuning. Matak naon urang disombongkeun tina ieu hirup naon. Lamun lain eusi hate anu alus, lamun lain ibadah keur bekal akhirat, Allah biheung ngahargaan ka awak urang teh. Urang mah da goreng adat. Anjing bakal jadi ilmu anjing. Naon palebah mana ilmuna? Tuh anjing maot ukur bilatungan. Manusia mah pan maot teh lain ukur bilatungan bakal tepung jeung alam balitungan. Bahkan aya ilmu nu kadua sanajis-najisna baham anjing masih kena bisa dikumbah ku 7 kali kalain make taneuh tapi najisna baham manusia mun geus nganyerikeun hate batur leungeun paantal awak padeukeut hate rujad saumur-umur cai mana nu bisa nyeuseuk kana kanyerian batur. Da tukang es boga 500 juta teh lantaran peletuk ngomong eta ngan anehna manusia deui. Gus Miftah ceramahna sajam setengah kacaletota semenit da jelema mah ramena nu samenit tah eta teh gambaran hirup urang kertas warna bodas aya titik warna hiji naha bet lalajo titikna aya warna bodas nu lainna setiap jelema bener pernah salah setiap jelema salah ge pernah bener matak entong sok ngomongkeun kasalahan batur bongkar awak urang teh saha atuh bener Bu. Mata cek orang tasawuf pertemuan paling indah bukan bertemu aku dan kamu tapi pertemuan paling indah ketika aku bertemu dengan diriku. Jadi lamun ibu deuk ngawabuhan deuk panggih entong hayang panggih jeung kasalahan batur deuk panggih matah jeung kasalahan sorangan da ibu ge bisa balik rumah tangga teh lantaran lalajo batur pasea tatangga teh haben gurger kumaha cek ibu Pak kuat gandeng pasea wae cek salaki teh heueuh aneh pasea tapi loba anak pan ku ibu ditamahan heungan tempo Pak anakna harasem beungeut kumaha cek bapak meureun nyieunna bari baeud. Jadi ibu teu pasea jeung salaki teh lalajo batur pasea wae matak nalika batur salah batur teu ecreug batur teu baleg ulah coba-coba urang ngogoreng ka teu ecreugan batur naon sababna bisi kabawakeun doraka batur nu salahna urang nu ngagibahna sarua teu alecreugna bener Pak. Batur nu teu ka masjid bapa nu riweuh masjid atuh oi nyieun masjid teh lain jiga pasaran dijieun tamu ngosiantara timpah cek nu saurang maneh ayeuna kitu sote baheula mah gapleh jeung aing entong sok ngedeng-ngedeng kagorengan batur tong nyiwit mun mung diciwit tong ngahina mun mung dihina tong ngaledek mun mung diledek anguran teuleum kana diri saha urang teh saha manusia ari ngaran-ngaran manusia dua sifat anu beda bener salah daek kedul alus goreng gara sok ngaraku bener osok salah osok nya Pak alus osok goreng osok bener daek osok kedul osok ka ayeuna ibu darek pangaosan keur katapelan ku daek keur ngelud mah disamber ge hayu ngaos budak hareek keur ngedul matak geura eureun tutunyuk kana kagorengan batur teh teuleum kana awak sorangan. Ikro kitabaka kafa bin nafsika geura baca kitab nu aya dina diri anjeun ladang catatan anjeun-anjeun keneh baca mah awak urang mah jeung maca awak batur da ieu pangaosan teh buat jadi orai pan orai mah ganti kulit aing ngaran anger orai pangaosan teh kadeh ulah ukur ganti baju ganti tiung ai hate teu ganti-ganti. Pengajian mineng jeung dulur teu akur, pengajian mineng jeung tatangga pasea, pengajian mineng sirik kana milik batur, pengajian nu mana nu keur dipigawe karek jadi orai baju ganti tiung ganti ari hate teu ganti-ganti geus rada kasiniran
Manga emutan Pak, apaan filosofi hirup teh alam dunia. Alam dunia itu filosofi hirup, orai jadi ilmu, ayam jadi ilmu, anjing jadi ilmu, tuh nyiruan. Entep dina kembang anu seungit, nyerep madu anu seungit, kaluar nage madu, ai madu amis. Tah ucapan urang teh lamun geus amis boro-boro kolot budak leutik resep ngan kunaon omongan urang batur ngewa, da urang mah patra wali. Pahit. Oh ya. Nutu sholat jika doma, sahaja lah menurut dianggap doma. Pahit. Bener. Matak simbol kahirupan cek tadi. Manusia teh gambaranana teh hati. Ayeuna ibu ngareneng, pertanyaanana nah ngareneng jeung awakna nyao. Bawa bubar ti DG deketing si eta ku bau kelekna yai. Bapak berjamaah di masjid kudu lain kudu deui teh bener kuduna berjamaah kan lain ukur berjamaah awakna berjamaah jeung hate gerasok da berjamaah awak mah yeung ngarareneng berjamaah ngantah palebah berjamaah hate wallahu alam mana bukti eta bubar salat ngomongkeun batur si eta mah nya salat teh diutek-utek berarti sapanjang salat si eta kieu nah hasil mah jeung kudu lalajo batur teuleman awak urang nu sabenerna Islam teh ulah jadi Islam komentator kitu kieu batur teh di komen weh ai manehna cantang tuh matak hirup kudu cicing dina angka kosong ai kosong teh teu boga naon awak ibu kita geus teu percaya da eta teh ilmu rambut halis kumis janggot bulu dada bulu bitis ceuk ibu teh anu kaliwat kumaha ibu we ta ieu teh keur ngabuktikeun Rabbul Alamin Rob nu ngajadikeun nu ngajaga nu ngariksa nu ngadidik anu ngatik Rob Allah Nabi Muhammad teu sakola tapi pinter sanu ngadidikna Allah ayeuna urang sarjana nu ngadidik dosen paingan boloho palebahna bolohona Nabi mah pinter akhirat geus apaleun matak salat tepat waktu sedekah minang yatim kabantu miskin kabela nu susah katalang nu bingung katulung kusaha ku Nabi nah habet kitu pinter geus ngarti akhirat coba urang miskin diantep, yatim diantep, nu susah diantep, nu bingung diantep, mikiran diri sorangan, we pinter, boloho, teu ngarti urusan akhirat. Bener ya. Blak cek ibu teh, bener ieu ceramahna kaharti pisan, urang coba. Dek nyoba naon ari ibu, pancek salira kudunya ka yatim ka miskin, tak aya nu medek usulannya kanu hajat, pahajat, amplop tong dibikeun ka ustadnana, urang bagikeun ka yatim, kumaha cek kuring, tong kitu. Pancek salira kudunya ka yatim jeung ka miskin geus we amplop urang bagikeun ka fakir jeung miskin kumaha ceuk kuring eta mah ceramah nah atuh mah kejeng ditampa da butuh keukeuh Pak urang teh hese dibawa kana gawe mah saha nu geus sanggup matak hirup entong sok sampurna moal aya hirup anu sampurna iwal ti rokok nya tuh awak ibu ge ilmu rambut manyangan pan halis mah teu manyangan saha nu miara Allah coba lamun kuring diulem ka tempat ieu halisna paranjang deuk balik deui naha asa ceramah di alam gaib waos tulang na jero panangan ge aya tulang tulang mana nu manyangan tulang leungeun nah pan huntu ge sarua tulang tapi teu panjangnya Allah nu miara lamun ibu urang eteng huntu teu sudi urang ka dieu oh mau pengantin anyar mau teu beak atuh keren Pak Allah matak Allah maha sampurna nyiptakeun manusia sampurna urang ge kahayang kudu sampurna sampurnana jelema ku kahayangna lain mikiran duniawi tapi mikiran ukhrawi akhirat jelema beunghar aya kasampurnaan daek barang bere jelema sangsara sampurna ku sabar duanana ge ibadah sangsara sabar beunghar daek barang bere duanana ge ibadah nu bodoh ibadahna ku alewoh nu pinter ibadahna ku ngoncoran jelema bodoh duanana ge ibadah pan kanyataan mak geus pinter ngaledek nu bodoh deuk ngaledek mah teu kudu pinter jadi jelema belet ge bisa bener ayeuna ibu yo awak di alus-alus kena kuruksa 30 ka handap geulis teh 30 ka luhur mah geus eueuh nu ngaran geulis
boga budak hiji gumulis, 2 cumentil, 3 pak kusut, 4 awut-awutan, boga budak 5 budak deg awak ngebekahan, kasur nomor hiji bea ku sorangan, salaki nalako pe kana tabeng da kaseretkeun. Da eta sareta kuat ngadadangkak mung diganggu. Sigeng ku salaki gede-gede teuing awak teh punung. Da ibu-ibu pan lamun disebut gede teh ka sigeng. Eta lamun dipoto habane gunta-ganti nah hakat tempok gede sakitu bebengna kieu. Matak naon lamun narimakeun. Belenyeng ke kantor desa senam 2 tahun tuh dua lain kalah kebeki langsing kalah kebeki meber nah eta geus senam goyobod comro misro liliwetan ongkoh tempo salaki tara senam tapi begang kunaon mikiran hutang urut goyobod mata hirup bapak tarimakeun teu kudu riweuh sakitu kitu nah hirup mah narima urang mah ibarat wayang anu kumaha ceuk nu ngigelkeun bulu panon geus alus panjangan atuh beunta teh kuat jiga nu tunuh balik pengajian mau motor tikus ruk ti ditu angin bulu panon nutup salahkeun we Allah tarimakeun da ieu teh geus sampurna ibu teh geus teu kudu riweuh kulit hidung hayang glowing meuli skincare ka bedak deungeunah henteu akhirna beungeut bodas awak begung TBC weh eta melaan geulis nepi ka riweuh jeung da di glowing pink ge ari jodona jeung Udin mah anger jeung Udin moal mata ngadatangkeunana gerhana atuh mata hirup mah tarimakeun tong riweuh nama jeung kudu riweuh dina hirup bener 30 kahanap gelis teh 30 kalung eueuh orok eueuh huntuan seuri da lucu coba nini beak huntu seuri da keung atuh abah baheula keur ngora nuang sukro dorok-dok mata kresep nu ngadenge keur ngora geus kolot ngadar sukro ngadon mengbal di jero sakabeung mah huntu kateleg sukro kaluar kunaon Allah nyiptakeun kolot kunaon Allah nyiptakeun dewata pan surat Al-Asr wal asri demi waktu setiap manusia ge boga waktu masing ibu baheula tara di jilbab ayeuna daek geus waktu nana gerhana can dikopeahkeun sakedeung deui tingali engke geus daekeun manu sameter dipake ku waktu Pak ibu boga minantu kadulna beak ti karep ka sawah mumul ngarit sudi miara ingon-ingon tara kana udud cicing gigireun hayam datang beletuk ku ibu disiniran kur tetetetet bener hayam barang lebok beuki usaha tara bari gigireun minantu pan eta teh ngarulugi maneh hayam leungit dicekek ku minantuna isukna paburantak rumah tanggana saha nu rugi ibu keun we engke geus waktuna daek mah daekan tingali sugan atuh borosot boga budak boga tanggung jawab pan nyaah ka anak pamajikan nyawah ongkoh ngarit pasti miara ingon-ingon heueuh nyebor tengah peuting daek tuh ku waktu mah nya matak tong sok ngabisani kana kasalahan batur waktuna bale ge moal urang nu nitah bale sorangan aduh genah euy loba nu ungeut lamun urang daek ka masjid ngomongkeun jelema kedul hiji waktu urang nu kedul batur nu daek cilaka kardul atuh oi ka masjid teh hiji waktu urang nu teu ka masjid kumaha cek itu kardul oi ka masjid teh deuk nyieun alasan naon sok nama jeung kudu mikiran batur hirup mah nya bo tuh awak ibu teh ilmu bawa deui kana Quran pan Quran ge boga opat lapad makna matan maknawi lapad-lapadna makna artina matan eusina maknawi amalna ai urang nya ngarepan Quran karek nepi ka mana bisa jadi karek nepi kana lapadna wae geus hese taletah urang marada ponok da ieu ge ajengan nome pun lanceuk ngaos Quran makhrijul huruf naraoskeun teh mas santren lagi heubeul urang mah teu masantren ibu mata kuala bedolin we nepi ka hayang maca Al-Ikhlas hayang diheujeun-heujeun lam yalid walam yulad taroskeun ka ahlina asa teu kudu kikituan gel lapad wae geus hese komo makna teh arti
Alhamdulillah sadaya puji lillahi kagungan Allah Rabbul alamin nu mangeranan saantero alam. Lamun bener sadaya puji kagungan Allah eusikeun kana awak urang hirup tong asa kapuji wae. Beun ieu ngagugulung HP dok dahar jepret foto keur loba deungeuna mah jeung hulu asin boro-boro. Salaki ngirim duit gede jepret foto statuskeun alhamdulillah rezeki dari suami. Kumaha ceuk tetangga rada gelo jelema teh. Naon sih? Asa teu kudu dah. Duk pangaosan ETW pengaosan. Ieu rah. Orang bere ka fakir miskin kudu we dipoto jepret foto. Yeun status alhamdulillah parantos santunan bari nu miskin ditempokeun dina HP la ilaha illallah ngabibirang batur teh ngaranna teh boro-boro leungeun kenca teu apaleun ieu mah sadunya nyahoeun kabeh ria geuning matak ahli ibadah cantang tu ka surga ahli maksiat cantang tu ka neraka matak tong sok ngahakiman batur lain surga neraka iraha ibu pernah badami jeung malaikat bukan pernah nembok kitab catatanana henteu bah ahli ibadah ge cantang tu ka surga lamun ahli ibadah ka surga iblis pangheulana ka surga nah pan iblis mah sagala ahli tahajud ahli salat ahli duha ahli Quran ahli hadis 80% ilmu aya di iblis kabeh urang manusia makhluk nu lemah kudu ngalawan iblis dah keok urang nya adak nu ngaran hirup mah salah kapangih bisa eureun tina salah tanu paur mah nu salah teu kapangih deudeuyeun. Salaki ibu beger kapangih ku ibu awas mun beger deui moal mah eureun pabegerna kapangih nu paling paur ieu nu luhur panggung can kapangih akhirna teh deudeuyeun ku sabab geus kolot teu kapangih engke geus maot kurumuy aya budak tinu ngora hag aduh da ieu nu dilaluhur panggung teh lain teu boga salah sebenarnya can kapangih. Tuh lamun itu nu di jalan tukang bobok tukang tarok kapangih kasalahanana bisa eureun tina salahna da kapangih coba urang boga salah can kapangih teu kapangih heudeudeuyeun tinggal bapak-bapak di luhur ungeuk bari hatena mah kieu aing kudu leuwih hati-hati juk inget we anu ngora nu di mana nu Banten nu di sampun ibunina jelema keukeuh we bakal kapangih ya bau nu di luhur panggung sa guru sa ilmu cenah ulah ganggu cenah atuh ngarah abdi aman ka dieu kosong buah teh jelema nu kosong mah indah Allah nu bakal nitipkan ilmu nage lain kiai lain ustad lain ajengan Allah nu nitipkan ilmu loba jelema malah santren sakapeung boga ilmu sakapeung henteu nah teu dititipan ku Gusti Allah nya ayeuna ibu nu apal kitab Sapinah Jurumiyah Sulam Topek Tijan Mantek Maani Bayan Balagoh tong waka sombong nah ditanya ku kuring parantos kapigawe sakitu we pertanyaan mah Sapinah Jurumiyah Sulam Topek Tijan Mantek Maani Bayan Al-Qur'an jeung saabrugan sagala rupa saeutik simpel parantos kapigawe lamun acan tong waka popolotot ka batur sabab ilmu teh kudu digawe ku sorangan tuh toong kolot baheula nyumputkeun agama dina budaya buda jeung daya buda budi daya kuat na hiji nagara gumantung kuatna nyekelan eta budaya sorangan kolot baheula datang Idul Fitri nyieun eregan rantang diasupkeun ka daharan ditulis dulurna nyai anterkeun tah ka dulur maneh ngarah naon elmuna ngarah dulur akur jeung dulur wawuh kana dulurna ku ayana budaya eta dulur adalah dulur batur adalah batur leungit budaya eta rasakeun ayeuna dulur asa batur asa dulur lamun anu beunghar kada di aku wargi abdi coba dulur sangsara palebah hajat di titang rumah wadah jadi babu dadakan tong sok kitu sedeo budaya baheula
kolot baheula sok napelkeun sawen di luhur panto hiji tina harupat tojoskeun kana bawang beureum tutup ku jukut palias naon eta harupat ulah getas harupateun ngomong tong sakama-kama abong bibir teu diwengku abong letah teu tulangan mun dibungkar tina agama teu meunang gibah pan ayeuna mah gibah dalil gibah rabeng ai gibah unggal poe baheula mah cukup we ku harupat tojoskeun kana bawang beureum sik-sik ku ibu kecelak-kecelak cai panon ibu ceurik kunaon ibu ceurik perih ucap tekad lampah tong coba-coba merihan hate batur nah kaperih bisa nyampak ka awak urang sorangan matak budak batur baong bedagong teu ecreg teu balik tong sok diomong-omong ku ibu ibu ge boga budak anu bisa jadi batur eureun budak ibu leuwih ancur kumaha ceng itu lebong oh keprok euy bu anu keprokna anu kitu teh aduh dah hirup teh bisa ngajamin alam batur atau boro-boro alam batur alam anak urang ge teh bisa dijamin dan ngaran ilmu teh boro-boro ku batur ku awak sorangan ge ditolak ilmu teh bener tuh bu ilmu teh boro-boro ku batur ku awak urang ge geus ditolak mun ceuk Allah aqimus shalah wa atu zakah geura dirikeun salat geura bayar zakat pan ilmu teh salat heueuh zakat teu pati berarti ilmu teh boro-boro mau ku batur ku awak urang ge geus ditolak ibu ge apal nu ngoncoran di alam akhirat teh ku maca Quran tapi naha ngagugulung HP 2 jam nepi ka belel maca yasin mah jeung ustad heuai ibu ge apal anu ngalegaan alam kubur teh lega hate ibu ge apal di akhirat teh poek nu ngoncoran iwal ti amal sorangan tapi pan kana amal teh teu pati leres Pak Lalajo dangdut jam 10 nepi ke jam 5 kuat nagom kajian beuteung ku kurubukan bawa balik ku salaki hayu balik rame keneh cicing kajian isukna ka puskesmas eta coba pengajian dibere 2 jam heuai hayang balik deui matak hirup teh geuning Pak kitu keneh tutup ku jukut palias disebut palias teuing papagah kolot baheula nyai tong kaluar ti imah geus magrib sieun sanekala direkem we budak teh jeung indungna jeung bapana sieunun ku sanekala pan budak ayeuna mah teh sieunun ku sanekala nyai tong kaluar ti imah geus magrib sieun sanekala ngadon nyai gadeeukeun mamah sanekala cekek wae ayeuna ku sabab budak ayeuna teu keungun ku sanekala akhirna melenung beteungna eueuh bapaan ta eta cucuk sanekala teh ta eta loba kagoda ku lalaki atuh lalaki teh acan beunang mah yai segala diperhatikan isuk-isuk kamu udah makan belum budak awewena babari kagoda ih kamu perhatian sama aku aing mah kuat hayang ongkek ngadengan geda kamu udah makan belum kirim beas udin lain loba tanya rada harte lain ku cinta atuh penting-penting nanya kamu udah tidur jam segini cek kurang main logikanya matak ngabalas ke berarti acan nah cinta jadi boloho kita main besok tapi biar ya motor aku butut biarin aja yang penting berdua motor butut beberek-bekan mogok dorong kuduaan pelebah ditanya nyebutna hitung-hitung Indiaan coba nunggu kolot kieu dibonceng ku motor butut ragrag harita keneh ngagajang dijejek motor ganti cek aing oge atuh kamuflase mendingan banget ku sawe bawa ulin ke kota di jalan ada lampu merah terus aku pengennya lampu hijau kenapa gitu karena aku tidak mau berhenti mencintai kamu percaya saya tiga kacan komo deh nu paling power lalaki ngarayuna maut engke keur ayeuna keur ranah neng ranah maka jeung engke keur ayeuna keur deui geus melenung mah inung bapa nu jadi wirang dengekeun sia teh keneh greget atuh da nya kolot baheula mah nyumput aya budaya deket jeung nada deket jeung tradisi deket jeung kebiasaan matak di Indonesia mah dakwah teh gumantung kebiasaan masing-masing moal sarupa jeung Arab moal di Arab jangot sunah Rasul meujeuh jadi coba di Garut aya nu jadi anu henteu terus kuring pan teu jadi kumacek ibu bid'ah nana gerhana mah nah eueuh janggotan narek maksakeun maneh janggot me ditepelkeun kalamun pun lanceuk parantos ayaan lajengkeun urang mah da teu jadi
jeung nya Allah ngasupkeun kana neraka eueuh jangotan. Cing lah nu kitu mah. Di Arab barang dahar ku 3 ramo meujeuh nu dicokot korma. Coba di Garut. Barang dahar ku 3 ramo disuguhkeun angeun kacang. Moal teu heubeul dahar. Oh teu kengeng ku senok teh bid'ah dolah neraka. Maknya aya Allah ngasupkeun neraka ku senok. Atuh lain ge Al-Ghafar Allah teh. Bener Bu. Tuh. Heuheul atuh da cing nu kitu teuing mah atuh lah. Ah keukeuh mang mahayang jiga urang Arab moal bisa. Di Arab taraweh di jam 3 subuh jelema daek. Nah, ibadah teh geus jadi budaya di ditu mah Pak. Salat taraweh nepi ka subuh jelema daek nu dibaca Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, An-Naba. Cobaan di Garut nya loba pesantren bawa salat taraweh nepi ka jam 3 subuh. Beh, paling pinuh sapoe. Kedua poe ibu-ibu jijingkrungan nyeri suku. Lebab ditanya, "Bu, nah teu ka masjid rada gelo imamna?" Imam dicarekan. Lol we jeger bari make tato healing cenah ku dewek ah jadi imam teh. Ai jeger jadi imam nu apalna Al-Ikhlas tuluy. 23 rakaat teu dibaca Al-Ikhlas we haben. Da ge rakaat kagenep meureun hayang Anas ngaranna teu ka tukang wios cenah kulhu deui. Kumaha ceuk nu tukang da sieun meureun mangga we lajengkeun. Nah, ada 23 setengah salapan anggeus kuat pada ngagabrug. Teu sangka cenah maneh imaman teh kuat hade. Tah di urang mah ibadah nu hade teh nu tereh geuning. Teu bisa urang akur jeung urang Arab, nah budayana berbeda. Dina bahasa ge beda Garut. Punten. Garut mangga. Beda jeung di Bandung. Amana euy? Bandung hareup. Tegeug. Bandung. Ya. Matak maraban hayam ge di Garut mah alus kur titi. Matak Garut mah alus hayam kongkorongokna teh. Bawa we ka Bandung. Da tegeug deui atuh. Beda. Da kuring ge baheula tahun sabarahanya 2000 mun teu salah. Geringan diantara sastra Sunda, peneliti Sunda. Kalehna teh kumana? Ku Garut. Asli Pak Kades, kuring peneliti sastra Sunda, elehna ku Garut. Eleh. Ternyata Garut mah ditilai tina segi sagala rupa ge bahasa alentong bari rengkuh ongkong. Punten kalangkung gitu. Mun di Bandung kieu mana? Kalau mun hayang tegeug ka Banten maca sholawat ge nu akur pan di Garut mah sholatullah salamullah ala toha Rasulil haha. Leos ka Tasik jadi es lilin. Allahumma sholli ala Muhammad. Tasik tah lamun hayang nu tegeug di Banten sholatullah salamullah ala toha Rasulillah. Jawab ku jamaah ajib. Banten. Kan bae da budayana masing-masing atuh. Da anggar nu dibaca mah sholawat keneh sholawat. Bapak ge tahlil eueuh nu akur eueuh, aya nu tungkul nu gideug, aya nu muih. Aya nu tungkul la ilaha illallah. Nah, dales teh eueuh deui sia teh mah. Hudang-hudang dahar. Aya oge nu tahlil bari ngagidog, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Cinta mang stop heula, nah teu tungkul. Empok kumaneh nu tungkul ngadon sare, jadi mang digudag gideug ngarah teu sare cenah. Anu paling paur nu muih illallah sajam satengah lur tahlil teh. Nah da bubar tahlil teu dahar kuat pias beungeutna digoneng balikna ge golokok diburuan di jalan teh ditanya cinta kunaon ai maneh wah cenah bener ahli wiridan mah tepung jeung Allah kuat ngagebeg kuring cinta tepung jeung Allah anak cenah menika jiga nu aneh bener ahli wiridan mah tepung cenah jeung Allah cinta belegug mana Nabi Musa wae teh sanggupun tepung jeung Allah. Palebah mana cek Allah teh tuh Gusti abdi hoyong ningal gamparan salira Gusti. Kumaha cek Allah tuh tempo Musa panon poe serab Gusti nempo ciptaan kami nyebut serab komo nempo kami nu nyieunna. Iya pada ahli wiridan juk tepung jeung Allah. Nya talung urang cenah daripada itu nelepon Allah. Kan aya kasus 2 tahun ka tukang nih ya Allah iraha Idul Fitri Jumaah. Komo geuning anu ngawangkong anu rapat di akhirat saksina malaikat.
jadi penjaga gawang neraka asal lieur badamina jeung cacing teuing talung urang cenah tepung jeung Allah cinta kumaha bentukna ranyai dianggap kica-kica Allah ku si eta rek tungkul rek ngagideg rek muih anger nu dibaca mah la ilaha illallah matak nu ngaran hirup teu ngukur batur ukur awak urang Gus Miftah masagi elmuna ai pelebah kudu kacaletot mah geuning samenit jadi omonana gerhana teu boga naon-naon matak sieun kacaletot matak di dieu jadi rabeng tukang dagang teh beureung ngarep-ngarep urang kacaletot moal sok ketuluykeun dagangna sok moal sieun urang mah sieun aduh ternyata takdir Allah mah berkata lain tukang es naik derajat Gus Miftah keur aya dina ujian sing sabar ka Gus Miftah atuh tukang es sing syukur disebutna kitu jadi loba duit 500 juta dalan kuliah ongkoh umroh ongkoh modal boga pira kada disebut eta mata kieu teh rabeng noh dagang teh ngarah ka caletot abdi teh sugan cenah menang 500 juta moal matak teh tadi teu ngarere tukang dagang teh kaditu we urang sieun ka caletot Allah deuk ngangkatkeun derajat manusia kadang-kadang ku hinaan batur ku fitnahan batur ku tudingan batur ibu we awak ibu baheula mungkin ibu ngeclok duit teu dibere ngeclok beas teu dibere mikir ibu dagangan usaha ayeuna beunghar pan si itu juga ngeclok ka ibunya sok dibere saruana kitu mah atuh teu hayang mere lagi baheula lagi urang teu maneh tara merek ka urang sia teh mah dendaman hirupna heeh otak rumah kitu keneh kitu tuh nada budaya tradisi kebiasaan otak jalma mah gumantung kebiasaan masing nana gerana ge ceramah kikieuan bari heureuy ieu teh naha kuring sadar Pak di Indonesia mah lamun ceramah serius tunuh engke teh balik teh ditanya kumaha nu ceramah teh teu rame mata kuring nyieun metode kieu teh naon da minimal atuh aya kesan-kesan betah hirup nya tada ustad da barareda bae beda mah da sarua-sarua keneh Islam kene tuh filosofina sampe bawa ku ibu jadi gegetuk jadi combro jadi misro anger balikeun sampe kene sampe tuh dapuran awi tuar ku bapak jadi pipiti jadi ayakan jadi boboko jadi hihid anger awi kene awi rek NU rek Persis rek Muhammadiyah anger Islam kene Islam otak ustad teh barareda ciri khasna teh hanya tak mama hayang bari curhat kaajengan teh mamah dedeh ulemna ulah urang pan aya programna mamah dan AA curhat dong ibu-ibu geuning mah caroge abi mah nyeburut teu usaha omongkeun ka mamah dedeh kumaha ceuk mamah dedeh KRT nyieun BPJS sopak bengok etana deuk curhat ka mamah dedeh mama ngulom ceramah teh hayang nu daek pinter sholawatan tuh Kiai Haji Salimul Apip di Kutawaringin mama yang pintar Quran jeung hadis tuh Ustadz Adi Hidayat mama yang bari heureuy ongkoh tuh Ustadz Abdul Somad mama yang ngadengekeun ceramah bari maca sejarah tuh Gus Muwafi mama yang nu galak tuh Habib Bahar mama yang nu jiga ojek online urang bebas wae hirup gumantung sapangebeuki masing-masing ya Kang mak mah hayang nerangkeun karuhun tuh Abu Ya Muhyiddin di Sumedang mama hayang nulentong Agim saudara-saudara yang budiman alhamdulillah bisa hadir di Garut ya bagaimana ibu senang berjumpa ya yang kurang senang menghimbau ke jamaah ya hidup itu harus banyak berzikir orang banyak berzikir hatinya akan tenang cicing tuh ngajak seri hese
Orang yang banyak berzikir hatinya tenang. Orang yang kurang berzikir kurang tenang. Orang yang tidak berzikir tidak akan hidup tenang. Jadi ya berzikir, bikin sebuah lagu, jagalah hati. Ya, kita nyanyi bareng-bareng. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera ilahi. Jagalah hati, jagalah hati. AA sadar ini bukan panggung AA, tapi ini panggung AA Nana. Jadi AA mau pamit, karunya kanu hajat kudu ngamplop kaduaan. Ai jatah keur saurangeun. Jadi mohon maaf ya, AA pamit. AA ge malentong. Mama hayang ulam saramat nu bari nyanyi. Oma Roma Irama mah dakwah bari nyanyi. Gerak toong ke ibu sair-sair. Ai kahayang tidak tuluy pareum. Ngarah genah tinggal ngurusan. Cicing tukang sontong gember-gember teuing. Nah, ibu acara kieu teh pangkedena jasa tukang son. Mangulan eta saha nu mantuan? Benerkeun mixer. Eta bieu komplain pareum saeutik. Hek tanya ending akhir. Ustad jeung tukang son. Ustad mah teu ripuh, tapi naha bayaran gede. Coba tukang son ripuh, pan bayaran mah hanapeun ustad. Bener. Pada hargaan tukang son teh kuat ngerokok acan. Jasa gede tukang son. Bener tuh tukang son teh euy, ustad. Tapi orang panas nah hanya bayaran leutik wae. Sok atuh panas mah tuker. Abdi jadi tukang son, akang jadi tukang penceramah. Insya Allah dua lagi hancur. Sound system ngebeledug di cooku abdi. Nu ceramah butut. Atau jamaah balik. Nu hajat wirang. Kata nges wah hirup gerak cicing. Dina paketna masih. Tong siriku milik batur. Mama dakwana teh punyanyi. Maka jeung aya lagu. Badan pun tak berharga. Sesaat ditinggal nyawa, anak istri tercinta tak sudi lagi bersama, secepatnya jasa dipendam. Kemarin tadi mah di Majalaya abdi pengajian nyanyi eta nu hajatnya 200 merek. Secepatnya jasa dipendam karena tak lagi dibutuhkan, diri yang semula dipuja kini bangkai tak berguna. Dari kamar yang indah, kasur empuk tilam putih. Tadi mah di Majalaya kades ke 200 merek, kasur empuk tilam putih. Aduh, mohon. Urang sasalaman ku teu dianggap. Nuhun bajat sing parek milik deket Rizki Anggang Balai jauh cocobi. Ta eta teh doa khusus kanu mere. Ayeuna kades pun lanceuk hayang didoakeun. Ai teu mere mah sok we ngadoa sorangan. Secepatnya jasa dipendam karena tak lagi dibutuhkan, diri yang naon ini bangkai tak berguna. Bener anjing pae bilatungan marusa maut mah balitungan. Deui pan lagu Roma Irama maka jeung aya judul Istri Solihah. Abdi gaduh tatangga pengajian tara, selawatan tara ketemu. Tapi soleh ibu. Salaki, aduh kuat rengkuh teh ka salaki. Bapak gening sumping cinta ditempur-tempur si eta pangawasan tara tapi kuat soleh. Salakina teh disuguhan cai suruput dititah tuang. Pokona mah soleh we. Abdi penasaran datang cinta mak. Ayo mah soleh-soleh teuing padahal pangawasan tara mama sholawatan teu katempo. Cenah Asep da soleh malain ku pangawasan. Pikir-pikir heueuh. Bacing teh kunaon mak
ngadenge ustad teu cenah tara hayang pangaosan tara ngadenge ustad cenah hoream macing tadi manaha tuh bisa bet soleh emak mah ngadenge oma cenah di tempat teh heueuh we radio unggul sing teh lagu naon nu sok disetel istri solihah sing teu kumaha mak hanya istri yang beriman bisa dijadikan teman dalam setiap kesusahan selalu jadi hiburan. Oh, sing teh paik. Tuh, Roma ge dakwah nepi ka ini jadi soleh ku lagu. Golosor. Atau yang jawab Pak Kades, maneh heula gitu. Maneh heula atuh. Ai seuri na milu ai mereh henteu. Anu teu mere mah tong seuri. Teu kabayang. Berarti Rama ge dakwah. Ah, mama dakwah teh hayang nu make budaya wayang. Nah wayang dakwah. Kalau bagaimana dakwahna? Toong ku ibu aya kakawen. Semar yawe nangun. Oh ngahaja. Ngarah anu nurutan teh langsung. Semar ngan anu jantungeun karunya. Semar kuncung danar wolo ngeluk Semarna gebok leungit diri nu sayakti ilang rupa nu sawarna jenggelek jadi satria kanca talamun ibu hayang jadi satria hirup ulah segala di aku geulis lain nu urang harta lain nu urang beunghar lain nu urang nyawa ge lain nu urang pangkat lain nu urang pangabisa ge lain nu urang nu saha atuh Pak nu Allah urang mah sakadar dititipan bener rung we budak main siloka ieu murang kali dihitan di kanung kunungaran indung 8 bulan lilana sabulan ngaherang 2 bulan gumidang 3 bulan gumulung 4 bulan mangrupa 5 bulan usik 6 bulan malik 7 bulan maju kolot 8 bulan ngorak deui 8 bulan sang koceak sang budubrag ripuh ibu nganung teh ibu maka demi Allah ripuh palebah mana ripuhna nangkuban sok sieun bitu nyangigir sok sieun bahe nang karak sidikan eungap deuk teu eungap kumaha budak karek 4 bulan bebengok bapa geus aya lalangit menerken kenteng budak mah teu seuri ngan ke balik bakal nanya nya mamah cek nana gerhana abdi keur 4 bulan bapak aya luhur kenteng heueuh begitu ibu lah kunaon ibu seuri pan ngalaman 4 bulan jero kandungan jodoh pati bagja cilaka ditiupkeun ku Gusti Allah alastu birobikum qalu bala sahidna 4 bulan jero kandungan jodohna patina bagjana cilakana takdir manusia geus ditangtukeun matak nungaran hirup tong sirik ku takdir masing-masing manusia boga takdirna sewang-sewang asli borosot budak kadunya hese wae bawa ka rumah sakit pembukaan 1 pembukaan 2 pembukaan 3 diheujeun-heujeun entong wara engke pembukaan 8 salapan kakara heujeunkeun pecah ketuban prot tah kakara di dinya bijilkeun ieu mah abong dara pembukaan 1 geus kokoceakan engke pembukaan 8 nana gerhana apa pernah lalaju ngajuru we bawa ke dokter hese pisan dokter panjieun solusi dibius di handap di luhur di dieu tina patuangan ka handap ibu culang cileung bisa nempo dokter nyekalan gunting buat teu keung ibu digunting krek tinggal ku bapak kuring nyebut krek ibu-ibu kuat toong bapak-bapak nu di luhur da ngadon kieu nah da teu ngarasakeun geus digunting budak dikodok kaluarkeun balina dikaluarkeun kual-kual di jerona diberesihan bisi aya darah kotor bisi garing di jero dipanyakiteun kanker disebutna ridho we ibu teu kuat seueulna ge kana jantung ieu kana jantung mah ieu seueulna ge kana mun-munan ridho we geus digunting dokter nyokot jarum dikaput berarti ieu tah pahlawan anu sajati teh digunting melaan anak dikaput melaan bapak iya makhluk paling hebat teh iya ibu-ibu sagagah-gagahna Pak Kades hampura
pakades dipikasera pusararea ampura ku pemajikan merada keeng nyeun ka gorengan saeutik awas lamun goreng moal mah insyaallah deuk amanah di desa teh moal sieun Pak ieu tah makhluk Allah anu hebat ibu-ibu ngandung 8 bulan di jero beuteung keluar budak aya nu 3 kilo aya nu 2 kilo matak bapak ulah ngabisani dia piragi ngandung cobaan kalapa 8 bulan euneun na beuteung bapak macul gubug salat bawa sujud moal teu uger-uger atuh ieu mah makhluk hebat patuangan ibu diruksak baheula keur parawan memulus rata matak ti gulu surkutu ti jali kesimet ti soledat cak-cak coba ayeuna geus boga budak tua cak-cak teu na beuteung ibu na ngajedog atuh nah geus beberhilan ibu marido we melaan saha melaan anak ya Bu coba ibu bapak-bapak di luhur aya nu ngagemol budak da eueuh coba ibu eta matak ternyata nu ngaran indung leuwih peka perasaan anak anu jadi anak paingan ku Allah atuh ummaha indung kakara bapak mah hiji indung mah 3 tapi jasa ibu hampura leuwih gede tibatan bapak matak doraka kanu jadi indung hampura surga mah ge moal dibikeun eta ibu mah nya ngagemol coba nu di luhur ka jiga baru jangan kieu atuh tuh eta aduh angana caroge bikeun ka ditu budak teh sekali ewang gitu sok da ibu mah peka atuh peuting-peuting budak nyaring ditoong tina janela kunaon budak teh jam 1 can sare-sare bari geus parawan kulutrak ibu mah geek diuk gigireun diusapan bahasana ge kalayan merenah nyai sok omongkeun ka emak bisi boga beban aya naon maneh ok budak teh nyarita mak saprak abdi penak jeung Pak Ustad Nana Gerhana abdi teh katari ka pati-pati kambetang asmaragama lamun ceuk urang Korea abdi teh keur sarangeo lamun ceuk urang Inggris abdi teh keur love lamun ceuk urang Indonesia abdi keur jatuh cinta lamun ceuk urang Sunda keur neuneun kadeudeuh kasaha di maneh ka Nana Gerhana apaan indung nama langsung datang ka nu hajat Pak Hajat minta nomor HP-na deuk ditelepon budak urang kabung bulengan lamun aya sejarah eta atoh aing mah da eueuh indung nepi ka rido Pak teu era ku kuring loba kolot Cep Ustad mamanabian teu acan gaduh cita kunaon ibu pun anak hoyongeun ka salira sing teh sabaraha umurna 2 tahun satengah kumaha ceuk kuring ari ibu beak obat geblus boga salaki nu ngaran indung mah da peka atuh rentang-rentang aya anak ti kajauhan bari hujan luat leet teu jeung salakina ngagebeg indung mah pan kolot pacicing we salaki mah ditempo ku indungna euy buah-buah aya naon itu anak urang balik ngan sosoranganan bari nungtun budak di gemol hariwang kulutrak panto dibuka nyai aya naon nyuuh budak diusapan nyai bisi maneh papaseaan bisi maneh bacupit rumah tangga jeung salaki yap da maneh teh asal ti emak balik oge kudu ka emak ulah balik ka salian ti emak yap nyai sok diuk heula yeuh dahar heula yeuh nginum heula kakara ditanya aya naon pasea mama kumaha ceuk indungna keun isuk emak deuk nepungan ka jadi minantu emak deuk minta hampura atas nama diri maneh kade bisi teh resiko rumah tangga ulah sok ngagugu hawa nafsu bisi ancur rumah tangga loba indung anu nyuuh anu jadi minantu kunaon sieun nempok anak awut-awutan rumah tanggana bener Bu da kebejaan yeuh anu ke rumah tangga tong sok ngagugu nafsu aya ka ama ka salaki teh lain janji nyarekan si bagong ka salaki teh ka Sigeng disebut bagong tah eta nu seuri pangtarikna eta pisan pelakuna si bagong haram jadah pisan untung salakina pinter da meureun geus guguru ti ustad naon mah nyebut bagong berarti teu sadar sabeuting urang hees jeung bikangna akhirna anak juga sadar alah mama bagong bapak bagong ari abdi ditunjuk kuduan anak begu jang ragrag talak harita kene hancur rumah tangga budak jadi korban ngagugu naon eta ngagugu nafsu coba atuh lamun ama kasalaki teh ulah ngagugu nafsu kudu ngagugu wahyu ama kasalaki nyontohan anak wiri digerasok naon ngagugu wahyu oh carogena wahyu ieu mah wahyu teh Quran maksudna teh lain wahyu RT lain ngagugu wahyu
amak kasalaki wirid geura sok. Mun amak teh subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, amak eneh yasin. Insya Allah salakinya ngarepan teh maca ayat kursi atuh dah. Gebro duit dibikeun 2 juta, jawab ku ibu sadaqallahul adzim. Pas saya moal budak teu korban, duit meunang. Nya barang jeung wahyu mah da setiap jelema nu ngagugu nafsu mah hancur. Tak iya hajat, gugu wahyu. Malah mana gugu wahyu? Tong bancet di denge, bangkong di waro. Hajat urang, usulan batur. Hajat bejana. Abu hatu ade Astrid. 18 juta, wayang golek atau wayang golek. Genep 5, duit ngan 50 juta, geus supikir. Nah, ada bubar hajat leweh. Juk susul kanunitah. Mang, pan maneh nunitah nabuh wayang golek. Urang loba hutang, anyau, aing mah sakadar nitah. Baledog ibu. Bener. Matak desa iya, ibu cicing di dia, aya kagorengan, tong nepi kana Facebook, tong nepi ka Cimaung. Nah, ibu cicing di dia, pang jagakeun wilayah iya, aya kagorengan wayahna omean ku urang. Maka jeung dibeja-beja kana Facebook ieu. Riweuh teh. Salak sare jepret foto molor wae. Sare jeung manehna, dahar jeung manehna, sagala rupa jeung manehna. Ai kagorengan di tempo-tempo ka batur, nu kitu teh awewe obok nya dipoyok nya dilebok. Kasepna narageut, da geus kasep ti orok urang. Manis dalin gula. Ah, ganteng-ganteng lieur ah. Boga receh. Mun ganteng ge geus payu meureun ah. Hah? Oh nya tak abdi mah neangan jodohan hese teuing. Da abdi mah beda jeung pun lanceuk. Pun lanceuk mah tiung ngaguyupuk, gamis ngangsar, sorban ngagaplek, ngaos Quran bisa ta eta jodohna. Abdi mah teu level. Jadi abdi mah neanganana lain nu tiung ngaguyupuk, lain nu pinter Quran, lain nu osok ka masjid, lain nu sok pengajian ge lain demi Allah lain. Naon tiung mah kumaha urang meuli pamajikan bakal make ka masjid kumaha abdi osok pamajikan tuntun bakal milu pengajian ge kumaha abdi osok pangaosan pamajikan bakal ngiring. Tah hiji nu lain kumaha salaki mah bab duit, kajian tiung ngaguyupuk rasiko kurang mah jamotrot geuning eta. Jadi abdi mah rek neangan pamajikan teh nu teu beuki duit. Tuh aya di tukang bari ngaharewas, "Emak, asep teu beuki." Ah, mak cicing tong sok milu riweuh mak cicing. Da nyage emak teu beuki duit teh sudi. Lah sudah. Ya. Tuh, porosot budak kadonya bere ngaran anu hade, naha penebus. Sedikit nu bapak teh boga budak teh hayang naon ibu ka budak, hayang boga budak solehnya. Budak mah geus soleh. Sok budak megelut jeung budak tetangga sajam 5 menit pakaleng-kaleng tah indungna 7 tahun baeud keneh. Berarti nu teu soleh mah lain budak ieu tah. Sabeyo. Jadi lamun budak hayang soleh, heueuh wayahna ibu nu kudu soleh. Jika budak nitah ke masjid sajang. Sakitu boga DKM bawel. Macam budak ai mamah kagok Persib. Geus moal eucereug teh kitu peta teh. Ai budak ngadoa di masjid, Allahumma gfirli wali daya warhamhuma kama robbayani sogiro, dididik ku ustadna. Coba ibu lalajo dangdut nih kieu. Tagning. Ibu meureun. TikTokan. Eta awewe nu sok TikTokan teh eta teh teu bersyukur ka salaki. Salaki mah usaha ti hot-hat, nanggung jagung, nanggung bawang, rekeh, tapi ka buligir geuning. Rakeh geus jadi duit dikeun ka pemajikan pake meuli kuota. Salaki keur nanggung eta manehna sisi jalan ajojing ayo ajojing. Eta salaki ngaliwat buru ieu liet. Aduh, da ku zaman ayeuna mah geus eueuh rahasia pribadi eueuh. Paingan ceuk nabinya idza jaa yaumal kiamah geus deukeut kana poe kiamah mah jelema geus eueuh ka era. Teuing teu apal boa saha. Da ayeuna mah geus eueuh rahasia pribadi, kagorengan dibikeun kana Facebook.
Dahar jebret karena Facebook, ongkorong jebret karena Facebook, pasea jebret karena Facebook, gorengan batur ge jebret karena Facebook, nepi ka geus rahasia hirup poe ayeuna. Ya Bu. Ini kabang nyairkeun duit jepret foto. Alhamdulillah dari suami datang ka imah tinggal keresekna lebok kayaknya. Usaha ku bangsat lain salah bangsat, ibu ngabeja-beja. Kapan bangsat ayeuna bogaeun Facebook. Bisa tuh orang nutup rahasia sorang. Mun bisa mah kudu kernaon kariweuh-riweuh. Hayang boga budak soleh berarti indung bapana nu kudu soleh. Nu kumaha atuh indung bapa nu soleh? Ai bagi jeung nu kumaha. Contohan anak Nabi wae pernah sun kening ka istrina bari gigireun aya Sayyidina Hasan. Kunaon eta nyontohan romantis na rumah tangga. Cobaan bapak engke suntengin sun kening ka pamajikan. Ya Pak. Ngan bedana teh antara bapak jeung Nabi beda. Aya Nabi mah sun kening teh seungit. Coba bapak engke kumaha cing ibu bau jigong gelo ah. Atuh jadi teh tulus. Nabi pernah adan gigireun Siti Khadijah ngadidik saha? Ngadidik Sayyidina Hasan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siti Khadijah teh ya Rasul adan nya ajak Hasan. Urang netepan. Bapak engke subuh adan tuh gigireun pamajikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maca pamajikan. So ustad mana mah masjid deket, der adan di dia. Dan nyeniran sia mah ka aing. Nepi ka kacau rumah tangga urang. Ya Bu. Patak hampura ibu, yo bisi ibu dek nyen doraka juk, bapak dek nyen dosa pek, nah engke ge ditaur ku anak Pak. Dari Allah mah gampangeun atuh, di pepatahan ku ustad nyebut fanatik, di dalilan ku ustad, ye ustad kitu patut. Patak kuring tara curak sarek, juk, dek baung badagong dek dada gelo ge pek, nah engke ge bakal aya aturan Pak. Bapak geus kolot, ibu geus kolot nyeun wae ka baongan. Hiji waktu urang geus teu bisa walakaya budak baong keneh nyeri tak kana hatena. Dapang nyeri na kolot mah lain ngajuru lain ngalahirkeun mah nya ge nyeri anger ngabohong. Ibu nyeri ngalahirkeun. Bogas beriji budak. Tuh aya nu 3 geuning, ongkoh nyeri boga 3. Tah nu jujur mah bapak disunatan Pak nyeri. Menang duitnya daek 2 kali teu sudi. Ya jujur, tukang son ada 2 kali. Bohong, bukan modal. Nges. Kamu dibayang-bayang, riweuh ini. Tadi si ibu, nya lemun 2 kali gitu. Nges. Tapi sa nyeri-nyerina ibu ngalahirkeun aya nu leuwih nyeri. Naon eta? Nalika anak geus gede hohoak, sesentak. Kadang-kadang aya kahayang jebrod kana meja, jebrod kana panto. Bener? Tuh kamari kejadian aya inung ditusuk ku garpuh ku anak. Anak rada gelo gitu peta. Paingan surga teh dibukakeun ku Allah teh keur saha? Keur budak anu ngarti surti kana jasa inung bapa disebut ma'rifatul walidain. Sing wawuh kana jasa inung bapa. Lamun deuk dipikir masalah jasa inung bapa, hampura moal aya urang tanpa aya inung jeung bapa urang, suksesna urang lain karena urang tapi aya doa jeung inung bapa urang. Dan nanagerhana ge bisa kieu lain kuring. Saha tuh inung kuring ngadoa tengah peuting ya Allah, mulyakeun pun anak, agengkeun milik pun anak, sing seueur nu mikanya pun anak. Kitu doa inung kuring teh. Jadi kata abdi mah tadi gerek init-initan sok bebeja. Pak rek ka Garut. Oh cenah juku bapak didoakeun sing hasil eta. 100 salawe. Talamun tukang son deuk gawe tara minta bebeja heula ka kolot, matak tadi ngajentul teh hasil-hasil. Matak lamun deuk gawe teh bebeja heula ka kolot, ngarah hasil. Ka mana cenah maneh teh? Majalaya. Majalaya ka mana? Ka Garut. 2. Oh cenah sing sehat we. Atuh cenah heureun kata mobil. Nah, cing teh make jeung heureun ieu bapak. Da budak nu milu mangan opatan make jeung heureun. Oh, ai 2 pangumuran. Waduh, cenah heureun. Ana cing teh dari kip ayeuna mah. Deun-deun we na bagasi. Pun bapak jeung pun biang baheula sok init-initan ka restoran. Meuli sate 20. Satara dituang kabeh paling sahiji. Jadi 2an ngan beak 2, 18 mah dibikeun ka kuring kabeh. Tak abdi mah inget eta dongeng eta.
Matak ayeuna ge pahajat hampurannya abdi mah moal tuang. Ingat ka kolot. Sieun abdi barang hanas, abdi barang dahar jeung sate, jeung daging, ai kolot jeung hulu asin, teu tega, matak deuk dibawa we. Hayang bala kecerakan jeung kolot. Nah, pan inung bapak abdi baheula sok tuang di restoran, meuli sate 20 dituang ukur 2, 18 dibikeun ka anak. Wajar, matak abdi ge enak inget dapun bapak mah 80 tahun. Abdi 40, matak anu teh nyantel we kana hate kolot. Hampura pajat diheung abdi moal tuang rek dibawa sabab engke teh bakal nanya abdi wangsul teh kana jam 3 subuh disumpingeun pun bapa mah datara kulem cicing we ngajepatna kursi sing tadi abah kunaon lain di kamar nungguan maneh hariwang tuh kolot mah teu boleh hariwang ka anak da anak mah nepi ka hariwang ka kolot mana bukti ieu geuning kolot taruh di teong laras Pak urang mah barang dahar ngeunah-ngeunah, kolot mah buah anyuk ka hutang, saleter ge. Urang baju aralus, bawa kolot mah sapotong gitu ke bedag. Urang usum hujan iuh cicingna gedong, bawa kolot mah nyerak celakan eueun mang menerkeun, sing ngalarti atuh kana kahayang kolot. Anak-anak kolot urang mah tara menta anak sing geblek cedok. Di mana aya kolot menta ka anak? Terus tuh. Tak kuring mah tadi ge pun bapa mun enit-enitan usaha, hayang dikirim naon cenah ku bapa bari bayaran teu sabaraha. Di abdi bala keur leutik pan sarakah, boyobod, somro, misro, bungsu atuh. Kalau bungsu segala digugu. Nah, ada wangsul usaha teh Pak bener teh. Boyobod, somro, misro dibawa tok cenajang keur maneh. Pacing teh bade bapak moal, bapak mah geus seubeuh ti baheula. Dipikir ayeuna meureun lapareun baheula teh. Nah, dibikeun ka kuring kabeh, melaan beuteung anak nepi ka dirina lapar. Ta eneh kuring lain teu lapar, Pak. Ngan ingat ya kolot. Tanu tilu tadi goyobod comro misro, matak abdi ge tadi kitu cing teh bah hayang cau omo we. Cau Garut mah moal teu baradag gitu. Matak punten nu leutik tong diasupkeun. Cing teh arek wajib, mau isuk jam 10 di daharna ge jeung cai enteh. Alah mangkana geus diomongkeun lamun eueuh diomongkeun. Cing teh arek cing teranginang, sakumplitna ngaranna ge hajat, cenah kitu. Cing teh arek daging hayam, cenah keur dahar isuk-isuk. Cing teh sate, mau. Nah cenah ai maneh teh anu teh ka mana? Ka Garut cing teh Pak, ka Garut. Wah, cenah Garut mah panglobana oleh-oleh Garut. Domba Garut. Jeruk Garut. Dodol Garut tuh. Sayur Garut. Garut mah panglobana Pak, lamun Cililin ukur wajib, Bandung ukur peuyeum, coba Garut. Domba Garut, jaket kulit Garut, dodol, jeruk. Tapi sepanjang urang osok ka Garut teu pernah bawa domba. Jaket kulit Garut. Tapi nah kades teh mah jaket kulit. Matak budak nu soleh adalah budak nu surti ngarti karena jasa nu ngaran inung bapa leuwih hade teu boga imah leuwih hade teu boga mobil leuwih hade teu boga sawah katimbang teu boga inung bapa sangsara bebeakan bakal karasa lamun nalika inung geus eueuh bapa geus eueuh teueung ngaran hirup eueuh pamuntangan matak mungpang-mungpeng inung araya ayeuna keneh sugemakeun ti ayeuna tanya ka hayangna naon karesepna hiji waktu mah ibu inung bapa urang bakal eueuh kaduhung kalibat saking ukur tutungul anu ngajentul di luhur kubur rekat kana angen ternyata anak moal pernah bisa mulang tarima kana jadi kolotna matak budak soleh adalah budak nu bisa mulang tarima kana jadi indung jeung bapana ieu malin ngadenge ceramah nang bibir urang eta cenah ku capek tangan lamun kalebah nyanyi tadi anu haharewosan teu belah ditu abdi mah boga ilmu sabta pangrungu jadi nu ngomong teh kadenge sanajan hareos di ditu kadenge pisan atuh ku abdi kieu cenah teu sangka cenah nya nana gerhana mah keur kaset teh alus sorana kalau mun belah dinya mah kieu ngomong ganeng teu balik kitu hiji tah sing hade ka indung
Nah, surga ge dititipkeun ka indung bapa, al jannatu tahta alal aqdam, surga di bawah telapak kaki ibu. Ridallahu fi ridha walidain wa sutullahi fi sutil walidain. Ridho Allah gumantung ridhona indung bapa, murka Allah gumantung murkana indung bapa. Mata lamun jelema goreng patut kana jadi kolot asa kecelak ci mata indung murag kana pipitna jadi hate ku kalakuan anakna, maka hampura hirup teuneut paeh teu hos kahandap teu akaran kaluhur teu sirungan, lamun kembang moal jadi pentil, lamun pentil moal jadi buah. Kunaon sababna aya indung nyeri hate matak meujeuh ku alo disangsarakeun dina kahirupan. Matak geus surga urang mah tah indung bapa. Penta doana, penta karamat jeung syafaatna. Nah, mata kuring mah minta doa taruh kanu jauh sapanjang kolot aya minta doa teh ka kolot teh ketika diusap mun-munan asli itu percaya kata di mana sanikah kata dimakeun kolot teh loba sararieun salaki barang bere ka bapana, salaki barang bere ka bapana, ka indungna ibu kudu atoh. Ama jeung atoh pan salaki urang mah boga surga di indung bapana, ta ibu boga surga di saha? Di salakina, matak lamun salaki barang bere ka indung bapana, ibu kudu atoh ka mana gaji 3 juta ngan nyesa 2,5 juta dipasikeun kasih mama, alhamdulillah, alhamdulillah. Nah eta nu soleh teuing jeung merek ieu tah. Nah gaji 3 juta tinggal 2,5 juta dibikeun kasih emak, molor we jeung itu. Tah urang mah sieun boga pamajikan kitu. Makanya abdi mah nyaah ka kolot, boga duit 5 juta bagi 2. Kopak terapa 2,5 juta. Abdi 2,5 juta. Mun geus pamajikan mah tengah wah. Sok saha nu sanggup kitu sok ngacung. Mun boga duit 5 juta rek dibikeun ka indung bapa urang 2,5 juta. Deuk dijadikeun pamajikan asa ridho tah. Aya nu ngacung. Ayeuna di dieu ngacung sa teh. Kenyataan mangke mah geus prungna. Teu percaya. Tuh, nu dijuru. Bong nyage ngacung teu percaya ngacung gitu nya otak kariduan indung bapa mah Pak asli ya. Nah salat ditolak, zakat ditolak, saum ditolak, sapanjang indung bapa jadi hate ku bibir urang, mata kula coba-coba nganyerikeun indung nari gigian jasa saha budak mah ukur hayang disunatan pan kolot malunglang mikiran duit lagi. Sound system ke sabaraha haeun, background di kieu-kieu lamun di Cimaung ieu background 5 juta mah nu kieu wungkul. Bari teh digayem-gayem acan lebarnya euy. Duit 5 juta di kieu-kieu padahal mah terpal ya. Kan sewa tempat, kan sound system, kan hiburan. Aya apa hiburan? Tuh, aduh geus sabaraha jutaeun eta hiburan. Tuh, sound bayareun, background bayareun, balon bayareun, kaasup ngadatangkeun ustadna nage. Ala ngemplong atuh. Ridho kolot, ridho melaan saha, melaan anak. Ibu baheula keur leutik minta duit ka kolot, kolot teu mere. Kunaon ku teu boga. Ayeuna ibu geus boga duit, pikeun ka kolot ibu ceurik. Nah make jeung ceurik kolotna geus eueuh. Matak lamun deuk barang bere ka kolot, ayeuna mumpang meubeukeur aya al jannatu tahta alal aqdam, ternyata surga dibukakeun keur saha? Keur anak anu ngarti, surti, ngahormat, ngahargaan kanu jadi kolotna. Bakal ngarasakeun nalika indung bapa urang geus eueuh hohoakna sesentakna sesebretna nyarekanana baheula urang sok cicingna lahunan kolot diusapan ayeuna mah geus eueuh anu ngusapan baheula urang boga masalah ngomong ka kolot anggeus sakadar samenit ayeuna mah boga masalah dileg-leg ku sorangan reketak ingat ka kolot ma bapa keung geuning eueuh indung bapa matak cek kuring leuwih hade teu boga harta jeung banda katimbang teu boga indung bapa neng bisi aya nepi kahayang lalaki hirup urang sangsara pinung urang sangsara, bapak urang sangsara, lamun aya lalaki nu megatkeun karena urang sangsara, jug sia baduwi. Naha ulah mandang kana hartana, tapi pandang mah aya anak anu mampu nghargaan ka indung bapana. Ta eta pribadi soleh. Bener Bu? Geusana. Ana ada urang nu cermah naik kumaha urang we. Protes. Nah hayang nepi ke jam sabaraha? Allah, hayang nepi jam 12. Ibu hayang nepi ka subuh. Epek maraneh sorangan. Urang-urang marek paralik, da urang mah keung aya pengajian jiga nu heueuh sarumanget salat subuh hareuy wae. Mung pokona pengajian teuing mah dibatas tara leuwih ti jam 12.
12 we kahanap ngarah panon cekas kene sarolat moal kaberangan ulah ngadekul nepi ka subuh ai salat subuh kaliwat nah cing teh salat subuh bae da geus digantian ku pangaosan ini rarieu simpulkeun ku ibu budak soleh teh budak nu ngarti nu surti kana jasa indung bapa bubar ti dieu wayahna bisi ibu hohoak sesentak teu balik kana jadi kolot tepungan mumpang-mumpung kolot aya tanya ka hayangna naon karesepna anak mikeun rezeki ka kolot maka Allah nu bakal mikeun rezeki ka anak anak nyugemakeun kolot maka Allah nu bakal nyugemakeun anak anak ngabahagiakeun kolot maka Allah nu bakal nyugemakeun ka eta anak matak hampura sawarga dunia sawarga akhirat aya dina ucapan nu jadi kolot. Hadirin sakitu nu kapihatur bobok sapanon carang sapakan mugi agung cukup lumur jemar si hampurana paralun anu kasuhun meninggalih nu dipamrih hampura anu kateda luhur saur teka ukur sabda nu teka ungang-ungang sapuraning rahayu gapuraning indria lampana kasalamatan lawang nakabagjaan kembang sinetik senebaran sari tutup lawang si gota